Makhluk teh aya anu dibere akal hungkul tapi teu dibere nafsu saha teh Bu malah ari malaikat mah Ibu makhluk anu paling taat paling turut ka saha Gusti Allah sok we ayeuna dimimiti aya aras kita nyun aras tingting ka ayeuna da sampai ke naon Ibu terus we nyun aras ayeuna malaikat Jibril Mikail terus ka malaikat Israil terus we naon nyebutannya nyawa da teu naon pareta Gusti teu naon teu aya disebutkeun ali dan teu dibere hawa nafsu beri kahayang ari hawa nafsu teh kahayang. Jadi malaikat mah anu paling tuhu ngalaksanakeun parentah Gusti Allah. Jika mengulangnya ayeuna di dunia ku Gusti Allah jalma teu dibere nafsu da marami Bu. Aslina marami sok maya tatabuhan, maya naon Ibu? Moha aya lalajoanan keur urang nya hiburan-hiburan maya. Lamun jelema teu dibere hawa nafsu berakal siga malaikat siga marame Bu mayan paitu ka dieu terus ibadah siga mah beres Bu entak kitu sakenere Allah entak jelema teh dibere hawa nafsu jeung akal teh supaya bisa pilih antara hak jeung lain hak gitu. Jadi malaikat mah makhluk anu paling ngalibu. Berarti malaikat mah makhluk anu paling taat ka Gusti. Cik urang Bu diajar siga jauh teh siga malaikat. Kumaha ye carana urang sangkan bisa taat ka Gusti Allah. Atuh gampang pisan. Urang teh kudu sieun ku Gusti Kusieun kunaon? Ku siksana benduna Gusti Allah nyata naon neraka. Kalau urang geus sieun ku Gusti Allah pasti bakal DP katoru benar-benar khusyuk ibadah ka Gusti Allah. Ari khusyuk ke urang mah ieu lain ke salat kieu nya. Cik salat teh sing khusyuk. Ari khusyuk pada urang mah bila mana eta kewajiban kaliwat ka urang asa jelu eta khusyuk urang jauh dari para sahabat dari Nabi mah jadi khusyuk urang mah ketika eta beribadah dan kaliwat urang nah urang asa jelu asa pangkudu dina dosa eta khusyuk urang itu terus deui Bu lamun jelema teu dibere hawa nafsu terus main bobogohan maya dan tebare nafsu teh amannya bakal aman we maya naon maya nu garlut beureunya ku sabab maya nu mabok maya nu naon narkoba geuningan lamun jelema teu dibere hawa nafsu marame alam dunya teh maka diramekeun alam dunya teh usaha ku pangeusina keneh nya mah manusia. Dan manusia yang rame, sok kudukeun hawa nafsu pasti rame. Jeung tetangga rame, jeung keluarga rame, hawa nafsu dianteun. Tak lamun urang megang kana akal nu sehat, insyaallah naon bakal jadi ibadah ka Gusti Allah. Terus deui aya anu dibere hawa nafsu unggul. Buktina saha Bu? Sato. Mantap lamun jelema kahirupan siga sato asipatanana eta jelema leuwih-leuwih ti sato naon sababna ari sato mah puguh deui naon Ibu teh dibere akal pada naon deuk ngaring sampel oge nya da geus puguh teh dibere akal coba manusia Ogur mah dibere akal, dibere hawa nafsu, da maring atur sampul teh jeung naon? Nya sampuna jauhna di Allah naon? Percaya sama terus naon tangkana naon?
kulitna kabeh we dibawa. Mata jelema anu kitu leuwih balhum agalu. Leuwih sasar jelema kitu mah diberi akal tapi naon diberi akal. Maka jelema ayeuna mah cek dina Quran kalobanana geuninna. Teu naon ibu? Teu bener-bener kana hak. Kan kana hak teh diculkeun kan bener teh. Anu bener teh diculkeun ayeuna. Lobana nu salah anu dibenerkeun teh. Bener Bu. Da kunaon ku duit ayeuna mah lolobana. Entak dina Quran wala talbisul haqqo bil batili. Karena saya wala talbisul haqqo jeung ulah nyampur adukeun anjeun al haqqo kana hak bil batili kalawan anu batil. Jelema ayeuna kumaha Bu lamun hajat we ieu. Diurangna kuda lumping. Nya ayeuna kuda lumping nu mararabo kuringan segala aya. Mararabo anu narkoba. Anu lalieun nu jadi jadi kujuri geuning dijadikeun nya araraya. Oh di dieu resep geuningnya kana kuda lumping bring. Sampai ke panas teh kumaha di Bandung negara ge ibu geuninnya. Oh ibu keur aya kuda lumping ibu ieu mah di Sapaan sarua di dieu pasti da jalan sarua. Ka dieu lamun aya ka Kasapan sarua bisa jalan. Da sarua antar Sapan jeung dieu. Lamun kana lumping ros teh geus ka jalan di Bandung teh waduh mah pergi enak jadinya eta ibu teh nabi sarua aya di gamarna. Henteu teh saeutik di dieu mah. Allah sebetulnya macet eta. Astagfirullahaladzim ya kuda lumping masalah jalan ke mana ayo orang dia apa kali itu bener bisa Bu kuda lumping sebenarnya keributan dan naon ngan anu jadi diharapkeun teh ibu anu marabo anu narkoba anu teh lahir we ibu dengan ditiur ka ieu we marengklak aya punya berbaik cenah hajat uing cenah hiburan. Astagfirullahaladzim. Jung didoakeun cenah teh. Si geus nate didoakeun hawe sok ningali lah. Kata abah ningali, lain kuasa bersatu teh ningali we. Ningali ya tau. Ningali ya mah ada sebut. Kenapa bisa ngomong gitu nih, ho? Ningali ya mah. Eta mah terakhir kan jam 5 jam 5 resep ningali geuning ayam anu hirup da harunya ningali kita ningali imada oke rambutnya itu bisa aku akan ningali di setting baik lah hiburan nah sekarang halayo gitulah jadinya eta mah ibu budak anu disunatan didoakeun teh naon doana teh teh dituon. Wah, diusapan, usaha kudu jadi monyet kudu jadi naon teh. Hah? Gelandong terus jadi naon deh? Pan kudu nyarah we segala itu. Nyarah. Sarua ieu da bae kita ada hiburan mah teu aya sarua kenalan teh. Hiburan ibu karena naon ulah sampikeun hiburan kitu ninggalkeun salat untuk bilang ningali punya. Tah geus kitu teh ibu nya hiburan beres nyara deui awak. Blok teh peutingna naon? Nanggap ajeuna. Tah nu kitu ibu anu teu meunang teh anu hak setel hak. Ieu mah anu hak dipake, anu lain hak dipake. Teh naon ibu teh nulis cukup kana keislaman urang pacek Gusti Allah ge wala ta bisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta jeung ulah nyebutkeun kana hak imah pada aya duit tuh ayeuna ke zaman sebutkeun ya zaman politik aya duit mah nu bener teh lobana di mah disarepak ibu anu loba duit wae mah jangan penjahat oge naon. Anak bener we da.
benar teh duit benar bu. Politik kalau misalnya politik aslina lamun jelema lamun ustad lamun ajengan misalnya politik nyaho amplop wah silakan aslina so lamun misalnya politik nyaho amplop siri naon siri sepak siri paduk gitu katanya aslina ieu mah ibu ya bacaan koran ngaboe ibunya ditinggal-tinggal di Allah Akbar korupsi teh naon anu dikaropea innalillahi di zaman ibu zaman teh lain zaman edan urang anu ngajamanan anu adegan teh ras bu ras teh kitu lamun urang hayang beres roes kahirupan koma ulah nyambur adukkeun kana hak aja batil lamun benar sebut itu lamun salah ulah peda dulu ulah peda kumaha urang teh urang mah lain lamun ditutupan ku duit anu benar bisa jadi salah anu salah bisa jadi benar bisa teh ngerti bu ngerti teh terus teh kaditu teh bu waqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'a raki'in sok urang teh kudu teh ngerjakeun salat anu 5 waktu terus urang teh kudu mikeun zakat terus urang teh kudu naon ruku cenah warka'u ma'a sakana jelema-jelema anu ruku sok jelema lamun ibu siga jelema salam dunya lamun nurutkeun jika dina salat ruku kitu insyaallah bu mah pakeun nu sabab keruku mah aya nu tangah sok aya nu keruku ibu nu keruku jalma salat keruku aya nu kieu Allahu Akbar kitu mah aya mah aya sarua we kitu langsung dah kitu dah lamun jelema kitu siga urang digawe salat insyaallah yakin bakal di dunya teh aman urang asabang luhurna urang asabang penekna kurang tong lamun jelema kitu salah jalma anu naon laruku insyaallah bakal beres terus lamun jelema sifatna kasifatan ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti bakal wes pisan sebab kanjeng Nabi Muhammad mah akhlak teh siga Quran Sebenarnya Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun uswah naon aya uswah teh bu uswah teh sa naon uswah teh naon beda atuh bu uswah teh naon ibu uswah teh naon ibu contoh aya uswah teh lain da ngomong mah uswah contoh kieu nya ini contoh kanjeng Rasul tos perangnya wih anjeunna ka bumi ninggal Siti Aisyah kenaon keur wiridan tara naon karawan turun ngaganggu kanjeng Rasul mah najan hayang saiki nyana kadapun kadangun ku Siti Aisyah ya Rasulullah nuju naon salira nya kuring teh can sabeul Rasul teh nuju anak saya kayak minum arek ditukeun culkeun heula can ku abdi langsung ku Siti Aisyah teh dirawe ye sian diujuk ku kanjeng Rasul engke mah Siti Aisyah teh tatkala kanjeng Rasul lengkap langsung cari teh tos aya eta contoh itu urang manaon geuningan salak kitu ai capre teh kuat atuh panas poe teh cai adieu bener gitu ibunya salak kitu aku we ibu mata sisirian ge heueuh aku naon sabaraha pengalaman itu tah salak kitu kudu kitu ibu
di mana-mana kata da salakina bejakeun we kayaknya bejakeun kade gitu ieu amanah di tukang koran gitu lamun hayang saing nyokot sorangan gitu paling dikieukeun mas ngaji saja kok di bejaan kudu kasarkeun kudu kumaha kudu alus kudu taat oh cenah tukang koran mah kudu nyokot sorangan gitu terus ibu Kangjeng Rasul mah osek ngaputkan baju dina nalika bolong kan aya urang lain baju geus bolong teh alungkeun meuli deui padahal dina bang nemok oge nya jadi ngalamun coba bayaru cenah aing teh lamun dikaputan mah lamun terjadi mah kitu urang mangsa urang kudu terjadi heula coba bayaru cenah itu baju baru teh kaputan pada alus kenengan seeutik cenah teh bolong teh Kanjeng Rasul lagu bolong sakedik dinaon di kaputan nyalira nyalira we para naon kala juara bojo atinggal Siti Aisyah teh tah dina nalika Kanjeng Rasul pada jam sakieu ka masjid nanaon disadiakeun ku Siti Aisyah mah karek ku contoh itu tah sadayana beres mantap nanti masihan fatwa teh ulah carios kudu kunaon langsung contoh anu nyata oke kabarang kali oge ayeuna lamun ibu mere contoh anu sae kabarang kali insyaallah dituturkeun lamun urang ukur naon di warah ukur deprakna ku urang jago budak ayeuna mah aslina murang kali ayeuna mah lamun kita ukur ngapun kita moal diturut asli lah ayeuna kan budak leutik teh ibu kakolot teh colok ku ayeuna resu sami eta teh ibu aya kolot teh model aya naon we teh punten-punten acan ayeuna mah besar ya Allah astagfirullahaladzim kain bangkukul ke zaman abinya ke zaman abi nanya baong gitu nya sama cesnya bawa oces dan kukolot antara wani noteh lamun ningal ieu wajah teu wantun abi mah teu wantun ningal wajah sepuh kieu nah ayu-ayuna ngobrol teh wah bardaknya murah teu dieukeun teu bisa ngabedakeun rasul saras bisa ada urang teh lamun hayang raras kudu ku uswah ibu keur kamera kali sangkan sagala lupaan urang dilaksanakeun ka sae eta diturutan baru lamun kun nunjuk unggul mah can pernah urang dinaon dikerjakeun insyaallah abi mah nya can duduk harang depak eta budak diturutan moal sabab can pernah dikerjakeun misalkan di neng beberapa gadis misalkan si sholat duha ari manehna kan teu duha sok laksanakeun amengke geus kolot harapan asa kewajiban namun di ayeuna kurang dikerjakeun sok ibu duha di bumi tah mun geus ngerjakeun duha seneng itu ngerjakeun duha teh bari jeung indungna ngerjakeun duha sok neng kudu daek puasa Senin Kemis ari urang teh puasa caduk kom eta nya puasa anu naon lapan asli lapan nahan oh panas poe kieu sok lamun urang na si kudu daek Senin Kemis insyaallah ibu lamun urang ngerjakeun baru dake ngerjakeun aya nurutan seperti kamari ibu Muharram dina tasmuah puasa tasmuah ngerjakeun teh ibu dadang aja jadi pokok tanggal sabaran tanggal salah terus tanggal 10 puasa naon nah puasa Asyura 8 10 salapan mah puasa tasmuah 10 mah puasa Asyura ai tasmuah mah bukan yang Rasul can pernah dilaksanakeun tah dina nalika geus kaliwat nya ieu tasmuah
lamun kuring aya waktu nepi kana tanggal 8 Muharram tah kuring kedek puasa pok teh kanjeng Rasul kabur us dilanjutkeun we urang ku jelema-jelema anu Islam anu mukmin kan naon teh kana yakin kana cariosan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tos beres sakitu